Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Ar-Rahman Nu maha murah 'allamal Qur'an geus ngawulangkeun Quran, khalaqal insan ngayugakeun manusa, 'allamahul bayan ngawulang kapercekaan ka manehna. asy-syamsu wal qamaru bihusban Sarangenge katut bulan maluter nurutkeun itunganna. wan najmu wasyajaru yasjudan Jeung tutuwuhan katut tatangkalan sarujud. was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan Jeung langit diadegkeunna luhur sarta anjeunna ngayakeun timbangan alla tatghaw fil mizan supaya maranehan teu ngaliwatan wates wangen dina timbangan. wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan Jeung geura camplengkeun timbangan kalawan adil sarta ulah pisan maneh nyoceng timbangan. wal arda wada'aha lil anam Jeung bumi teh ku anjeunna digelarkeun pikeun makhluk. fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam Di dinya aya bubuahan jeung tangka-tangka korma anu araya mayangan. wal habbu dzul 'asfi war raihan Jeung sisikian anu kulitan jeung tutuwuhan anu sareungit. fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Nya nikmat pangeran maraneh manusa jeung jin nu mana anu ku maraneh dibohongkeun teh. khalaqal insana min salsalin kal fakhar Anjeunna geus ngayugakeun manusa tina taneuh lempung garing anu saperti bata. wa khalaqal janna min marijin min nar Jeung anjeunna geus ngayugakeun jin-jin tina acining seuneu. fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu ku maraneh dibohongkeun teh. rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain Pangeranna dua masyrik jeung pangeranna dua maghrib. fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu ku maraneh dibohongkeun teh. marajal bahraini yaltaqiyan Anjeunna ngocorkeun cai asin jeung cai tawar nepi ka patepung. bainahuma barzakhun la yabghiyan Antara duanana aya pahalang nepi ka duanana hanteu pacampur. fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu ku maraneh dibohongkeun teh. yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan Dina eta dua cai teh kaluar mutiara jeung marjan. fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu ku maraneh dibohongkeun teh. walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam Jeung kagungan panalingaan anjeunna kapal-kapal anu tinggeleung di laut saperti gunung-gunung teh. fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu ku maraneh dibohongkeun teh. kullu man 'alaiha fan Sakur nu aya di bumi teh bakal
binasa. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tapi mahalanggeng pangeran maneh nu kagungan kaagungan jeung kamulyaan mah. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Sakur nu aya di langit jeung di bumi butuh ku anjeunna saban poe anjeunna dina kasibukan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. سنفرغ لكم أيها الثقلان. Kami bakal ngarengsekeun urusan jeung maraneh yeuh manusa jeung jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Yeuh sakumna jin jeung manusa upama maraneh bisa nembus tina sela-sela langit jeung bumi, coba maraneh nembus, maraneh moal bisa narembus angin kalawan ilmu. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Ka maraneh bakal dilentabkeun hurungna seuneu jeung dikucurkeun tambaga, nya maraneh moal bisa nyalametkeun diri. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Nya upama langit geus beulah burueh jadi beureum saperti ulit nu beureum. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Nya dina poe eta teh teu aya manusa jeung jin anu dipariksa perkara dosa. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Jalma-jalma anu darosa teh dikena tina ulat beheungna, dijenggut jambuana jeung digusur sukuna. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Tah ieu jahanam anu dibohongkeun ku jalma-jalma anu darosa teh. يطوفون بينها وبين حميم آن. Maranehna bakal kakurilingan antara sene neraka jeung cai panas anu ngagolah. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nya nikmat pangeran maraneh nu mana
anu kumaraneh dibohongkeun teh ولمن خاف مقام ربه جنتان jeung pikeun sing saha anu wedi kana kalungguhan pangerana dicawiskeun sawarga dua فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh ذواتا أفنان nu pinuh ku tatangkalan lebeut ku bubuahan فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh فيهما عينان تجريان dina duanana oge aya sungapan cai anu ngalocor فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh فيهما من كل فاكهة زوجان dina duanana oge aya bubuahan anu sarua sapasang فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان kaayaan maranehna tinggal lehe dina amparan anu sajeroeunana dina sutra sarta bubuahan petikeun tina sawarga nu dua teh kacida handapna فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان di sawarga-sawarga teh aya widadari-widadari anu saropan satia anu can kungsi digadabah ku manusa jeung ku jin samemeh maranehna فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh كأنهن الياقوت والمرجان maranehna liriaut jeung marjan فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh هل جزاء الإحسان إلا الإحسان naha lain taya ganjaran pikeun anu harade salian ti kuno harade deui mah فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh ومن دونهما جنتان jeung salian ti eta dua sawarga teh aya sawarga dua deui فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh مدهامتان duanana oge harejo ngaremploh فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh فيهما عينان نضاختان dina duanana oge aya dua sungapan cai anu malancur فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana
anu kumaraneh dibohongkeun teh فيهما فاكهة ونخل ورمان dina duanana oge aya bubuahan jeung korma jeung dalima فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh فيهن خيرات حسان didinya aya widadari nu harade turta gareulis فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh حور مقصورات في الخيام nyaeta widadari anu dipingit di mahliga-mahliga فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان can kungsi maranehna digadabah ku jalma anu samemeh maranehna pon kitu deui can kungsi ku jin فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان kaayaan maranehna teh tinggalehe dina amparan anu harejo jeung dina permadani anu arendah فبأي آلاء ربكما تكذبان nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام maha berkah asma pangeran maneh nu kagungan kaagungan jeung kamulyaan